Alhamdulillah budak teh geus disunat geuning. Untung daekeun ge. Pak. Ini atau si Asep geus disunat. Keur kemana ini si Asepna? Keur sare mah budakna mah. Jik gerawan gerak. Kelat tuh Pak. Budakna orang gerawan. Sun. Naon Pak, Mak? Mane mah geus disunat. Cing balik hirup teh. Tah, ayeuna mane geus disunat. Karimenta we ka bapa maneh HP-na. Nyeri teu disunat teh. Ya cek si bapak ge teh nyeri disunat mah jika tos sireum. Nya geuning mak teh nyeri disunat teh. Kalah teu karasa disunat teh mak. Nya cek bapak ge teh nyeri, maneh mah dibejaan teh. Pak teh nyeri disunat teh. Mana teh HP teh Pak? Lain dek mere HP. Nah, jeung nanyakeun HP ting kege dibihikeun HP mah teh. Budak teh. Kumaha eta make carana ieu HP teh. Duh. Kieu Pak make HP nu kieu mah. Itu tuh halusnya Pak. Tuh aya gambar awewean, geulis deui. Nah, HP teh second Pak. Eueuh headsetan. Naon set? Headset teh. Apal? Eta paragi dina ceuli. Pak headset teh paragi ngadengekeun lagu. Oh, Exot. Nah, Bapak headset paragi ngadengekeun lagu dina ceuli. Bapak mah teu balik. Mak, Pak, salah. Pak, Mak, urang foto tiluan di dieu. Nari ujang sok ka mana wae nya mah tiasa teh foto bareng mah. Kan arurang sarua jelema nangan hiji. Heueuh si ujang mah sok ka mana wae, kan arurang teh sarua jelemana. Moal bisa dipoto babarengan atuh. Pak, Mak, zamana atuh ayeuna mah geus modern. Pak, Mak, bisa diedit. Hayu teh sep urang foto tiluan ari bisa mah.